Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Nina Sumirna dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh. Mangga urang sakseni warta salengkepna. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan sumubarna virus corona. Pamirsa, akhir tahun 2018 di Wuhan, Cina, aya virus anyar anu loba nyebabkeun manusa masyarakat di dunia terutamina Cina ngantunkeun. Proses panalungtikang di laboratorium nyatakeun yen virus corona disebabkeun tina pasar lauk di Wuhan, Cina. Faktor utamina nyaeta tina sato, nyaeta kalong. Anu di Cina dijadikeun tuangan sadidinten masyarakat Cina. Loba korban jiwa ku ieu virus, kacutat kirang langkung parantos kainfeksi 1,5 juta jiwa di sakuliah dunya ieu. Deungeutna ayeuna di Indonesia tos ngalangkungan angka 3.000 kasus positif corona. Kacatet 252 jalma tos cager. Tapi aya 280 jalma nu ngantunkeun kusabab ieu virus. Kulantaran kitu, pamarentah Indonesia tos nerapkeun sababaraha kabijaksanaan nu kudu dilaksanakeun ku masyarakat pikeun nyegah sumubarna ieu virus. Di antarana PSBB anu ngawitan dinten ieu kaping 10 April 2020 dilaksanakeun di Jakarta. Kukituna hayu urang babarengan nyegah sumubarna virus corona ieu ku jalan diantarana sering ngumbah leungeun make sabun, jaga jarak, ulah ngayakeun kumpul-kumpul, sareng make masker pami kaluar ti imah. Mung sakitu nu tiasa simkuring sampekeun tepang deui dina acara salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.